Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Tadi mini vlog aya nama urang teh nuluykeun beberes nu kamari di kamar teh ning nya guysnya. Tuh geuning sisi pring bed teh kurang teh dek diteuneuh di handap teh geuning heuh dijajarkeun di handap. Sebenarnya mah sarareuseuk neuneun barang di dinya teh heuh da sidikan tempat anu jajan teh ya. Ari teh da tempat paneuneunnan deui cuk urang teh geus we di dieu. Aya ge musola lega cuk urang teh aya diteuneunan barang mah heung kete pinuh-pinuh jeung mawana ge cing teh sabareura. Sok bakat engme ngomong geus balelo teu pararugu. Jigana teu nusieun kepiheulaan ku batur we ngomongna teh heuh. Lanjut ieu teh kana beberesna urang teh dibantuan ku alu urang cuk urang teh bari gering-gering ge teh cing teh bari lapan we neng cing teh. Da urang teh semu-semu leuleus we ieu teh awak teh tapi da kumaha cek urang teh beresaneun loba mah. Lamun percaya mah heuh urang teh isukna teh 2 poe 3 poe manjer nyarari cing teh awak teh heuh asa hees peuting teh. Deui beberesna teh ieu teh heuh ku dikersakeun loba wae sireum urang mah ku kareuheulna teh ih mana we tempatna teh cek urang teh euy di hutan sia teh cing teh sireum meuni hayo we di imahan. Jeung ngararenog cek urang teh euy ieu teh lamun teu diberesan teh jigana teh nyayangna teh loba. Kata di ngalimeureun ku maraneh ge heuh saacan di karungan mah ieu teh balalatak tamu. Beda kumaha cek urang mah mun misalna geus ngoprek nanaon teh tara daek meresan cek urang teh balatak we dibalatakeun deui. Jeung urang teh heuh ni asa arera cing teh euy kudu jajan ari balatak tamu mah matak diberesan we ku urang teh dia kahanap-hanapkeun karungan. Deui meureun aya di gegenah mah moal era-era teuing kudu jajan teh heuh. Nya sorangan geus diberesan kieu teh dibalatakeun deui capek we urang cek urang teh euy. Lanjut ieu teh kana beberesna urang teh ngangkatan ieu kursi-kursi anu tina kai geuning heuh nya geus. Lumayan ieu teh beratna mah heuh matak cangkeng rengkod ieu teh euy. Ting awak urang nu geus lemah meureun heuh asa raripuh we mun peuting teh kudu ditempelan we ku koyo. Unga geus beberes beurangna teh heuh peutingna teh cing teh euy nyarari awak teh ieu teh nya geus nya. Kadang mah nyararina teh heuh 3 poe karak cager heuh timpah deui ngeureuk iraha ieuna cing teh cageurna nya. Lanjut ieu teh kana beberesna deui urang teh bari ngeprukan sireum heuh nu kacida lobana ngararanog teh geuning nya geus. Gana teh bararetah we si sireum teh heuh ngararanog di imah teh heuh mun cek urang mah heuh di hutan we atuh ieu maneh sia teh sireum. Bari sireumna teh sireum lada teh geuning heuh geus lada cing teh nya nyocok. Lesehan teh heuh teu dipake oge anger we heuh laladog cing teh ti mana kebulna ya teh nyararebungna teh. Urang teh da ieu teh aya sasapu mah unggal poe heuh di lesehan teh ngan peda 8 cing teh 2 poe sakali ada sedik heuh ripuh aya nyaho sorangan. Ieu wae nu dipidiokeun geus aya sajam leuwih komo lamun misalnya dipidiokeun kabeh meureun teu 3 jam. Bari kayaan cangkeng teh geus panas tapi da kumaha cek urang teh loba keneh beresaneun. Sok heran urang mah kalancek urang naha cenah ditempelan geus nyaho cuma teh panas cangkeng urang teh hayu ditempelan kana mah hulu urang ge nu ditempelan teh. Da kumaha urang mah misalna cara rape peuting teh sok hees geuning heuh jadi nyeri we kana sirah. Tuh geuning bieu ge heuh cicing heula we da sidikan geus ripuh geus capek cek urang teh heuh aya beresaneun loba keneh ieu teh. Nya ge sok diberesan ku lanceuk urang heuh da disapukeun hungkul mah cing teh moal aya tapakan. Da urang mah sarareuseuk lamun misalna aya debu saeutik teh heuh kudu we dielap teh. Nya sorangan geuning heuh kageusut kana baju mah ieu teh ledok lamun misalna aya debu dina meja-meja teh. Hari geus diarelapan mah meureun garanaheun cing teh heuh kacirina teh harera. Komo nu bagian belah dieu mah heuh da sidik sisi jalan pisan heuh ka dirigdi. Si kebul-kebulna teh heuh babarian nempel di bagian ieu mah. Lanceuk urang mah taraleukeun we misalna mun urang teh heuh tara dielapan. Nah cik teh sarareuseuk ieu teh mun diuk lamun misalna cicing di dinya teh da sidikan kararebulna teh kararanel pisan. Nya sorangan geuning disapukeun mah tapakan we geus si debulna teh aya deui. Sok bakat aya mun geus datang balelo teu pararugu geuning heuh ngomong teh asa ka ditu ka dieu teh asa teu nyambung. Maksudna teu nyambung teh heuh teu kaharti we geuningan kadarenge kumararaneh oge. Bakat jelema nu tara loba ngomong mah sok balelo teu pararugu mun sakalina ngomong teh ka ditu ka dieu. Urang wae mun unggal rekaman teh diulang-ulang teh aya kana 10 kali mah meureun heuh. Dari ku musik heuh video teh da sidik loba hak cipta nu dilarang-larang teh geuning heuh. Matakeun bae we itung-itung ngobrol sorangan. Sugan-sugan we atuh menang duit teh heuh tina ngonten kieu teh gara daya geuning ciga batur. Jadi aya mangpaatna urang beberes bari di kontenkeun teh heuh. Sekedar ngisi waktu luang we ieu teh beta gabut-gabut teuing di imah teh. Da dicicingkeun cara rangkeuh digawekeun leuwih cara rangkeuh nya geus we cing teh gawekeun. Keur mah butuh urang teh heuh kanu kontenkeuneun kieu teh da sidik kudu konsisten geuning posting teh. Sekarang mah aya nu ngomong nanaonan keun bae cek urang teh heuh sugan we meureun lamun misalna aya milikna bisa dibuktikeun ka manehanana. Dunia nyata dunia maya ge ku aing mah digabred sakira pideuiteun mah. Sebenarnya mah lamun dikontenkeun mah loba heuh di nu sapoe teh kegiatan urang dan nu dipidiokeun mah sebagian we. Lamun dikontenkeun kabeh mah nyaho sorangan memori leutik mah heuh moal cukup. Acan geuning lamun misalna ka ditu ka dieu teh kudu mamawa kamera teh ya. Matak intina we nu kurang diposting teh nya geus nya.